Nu ngajawab salam mudah-mudahan sing paranjang umurna. Nu teu ngajawab salam mudah-mudahan sing paranjang beheungna. Ibu geus calangap teh tulus rek abdi. Bapak-bapak satuju. 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 Ibu-ibu satuju. Masalah buat lo. Masalah. Geunlah daripada aing turun di panggung dicekek ini. Tapi keur kieu mah alhamdulillah, alham. Sadayana ngarangge tiung alham. Ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK saragam. Oh, ibu pesida tos lalunas. Alham. Atos lunas. Coba eta anu nyebut poek. Lain poek kurang caang. Puas ya puas. Waduh, tadi tuh. Tapi lamun boga budak ibu sadaya umur 1 tahun jadi huntu bunga budak jadi huntu. Aneh urang diem. Budak jadi huntu bunga. Berarti lamun boga budak 5 jara dihuntu kabeh. Ya ibu pak budak jadi pejabat, jadi pengusaha, jadi kiai itu bunga. Ya budak jadi huntu. Tablik akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan Milangkala Desa Pangulah Baru yang ke-39. Penceramah Kiai Gelap Serepet. Beliau berasal dari kota Garut, cina ibu. Ya baik, kepada Ki Gelap Serepet kami persilahkan. Min khaliyatil wada wajibah syukru alaina. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nu ngajawab salam mudah-mudahan sing paranjang umurna. Nu teu ngajawab salam mudah-mudahan sing paranjang beheungna. Pemuda nu teu ngajawab salam mudah-mudahan isukan putus cintana. Pemudi nu teu ngajawab salam mudah-mudahan isukan dilamar ku aki-aki. Ibu-ibu nu teu ngajawab salam mudah-mudahan carogena nikah deui. Bapak-bapak nu teu ngajawab salam mudah-mudahan ngarokona sing tibalik.
bade kompak bade wiyo sakali deui ikhlas ridho moal ambek moal ambekan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kompak basiun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin la mubaddilina wa la mughayyirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Azaman tajaja wa lahu sultanu yaf'alullahu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Asyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim waftah lana futuhal arifin amin. Waj'alna minal muqarrabin waj'alna minasy shalihin waj'alna minal muttaqin waj'alna minal ulama'il amilin imamal muttaqin shalihin ta'in lillah wa rasulillah amin ya Allah ya rabbal. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wallahu syakirun alim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aya kawat dina eunteuh nu ngajawab salawat sing nyeri beuteung bade ngawaler bade Muhammad calagur deui ayeuna mah. Man yaskurillah yaskurin nas. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarram. Bapak pengatur waktu pengantar acara anu kusim kuring dipihormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Milangkala Desa Pangulah Baru yang ke-39 dari mulai ketua, sekretaris, bendahara, seksi akomodasi, seksi logistik, seksi acara sampai ke seksi konsumsi alias hakaneun anu kusim kuring dipihormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Wabil khusus masyarakat Desa Pangulah Baru anu parantos ngarojong perselenggarana ieu acara urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala
Mudah-mudahan pengorbanan urang sadaya baik pengorbanan para panitia masyarakat Desa Pangulah Baru mudah-mudahan sing dijadikan tabungan-tabungan akhirat. Amin. Dijadikan sedekah. Amin. Dawuh Kangjeng Nabi mana koso malun min sodakotin bal yaddat. Harta an disodakohkeun di jalan Allah, ku Allah moal dikurangan, balik tadi ditambah. Termasuk mudah-mudahan sing termasuk kurang sadayana. Amin ya Allah ya Robbal. Aya nu berkorban hartana aya, nu berkorban tanagana aya, nu berkorban pikiranana aya, nu teu mikir-mikir aya. Aya nu teu mikir-mikir. Teu aya sok suudon. Teu aya nu ngaku. Mudah-mudahan pengorbanan urang sadaya sing dijadikeun ijabah doa. Amin. Dawuh Kangjeng Nabi, man arroda ayat dia hajatahu fal yuqaddim hadiyataha. Sing sajalma anu maksud hayang diijabah doa maka fal yuqaddim hadiyataha heulakeun sedekah. Mudah-mudahan sing termasuk urang sadayana. Amin ya Allah ya Robbal. Para alim ulama, para juama, para asatid wal asatidah, wabil khusus Ketua MUI Desa Pangulah Baru pun lancet urang doakeun ieu para alim ulama guru-guru urang sadayana mudah-mudahan sing diparanjangkeun yuswana, disehatkeun dohir batina, dijauhkeun di jalma-jalma anu darolim, berkah rizkina, berkah ilmuna, tambih-tambih milik rizkina, tambih-tambih ilmuna, tambih-tambih istrina. Ibu geus calangap teh tulus rek amin. Bapak-bapak satuju. Ibu-ibu satuju. Masalah buat lo. Masalah. Geun lah daripada aing turun di panggung dicekek kuning ini. Mudah-mudahan para alim ulama keturunanana sing disolih-solihahkeun. Biasa ngalanjutkeun kana perjuanganana, ngawurukan urang sadayana, ngawurukan kana ilmuna. Sabab urang butuh ku ilmu leras. Ibu butuh ku ilmu. Pak butuh ku ilmu. Naon sababna? Sabab Allah nyabut kana ilmu tauhid. Lain ilmuna dicabut ku Allah, tapi ulama ahli tauhid diwafatkeun ku Allah. Leras. Allah nyabut kana ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu Al-Qur'an. Lain ilmuna dicabut ku Allah, tapi ulama ahli eta ilmu diwafatkeun ku Allah. Sarebu nu bodoh pae moal jadi musibah. Tapi ulama hiji wafat bakal jadi musibah. Tantang tuh kaganti 10 tahun. Mantap, mudah-mudahan para alim ulama, guru-guru urang sadaya sing diparanjangkeun umurna. Amin ya Allah ya Robbal. Aparatur pemerintahan min a'la wilayah ila adnal wilayah, min ibtida RT wa RW wa mustika kecamatan wa aparat keamanan baik sipil maupun Polri, Bapak Kepala Desa anu ageng jasana, Bapak RT, Bapak RW anu capek gawe bari gajihna teu pati gede. Antak sing nyaah ka Pak RT Pak RW teh. Aya Pak RT aya. Kompak aya Pak RW. Aya. Hidup Pak RT. Hidup Pak RW. Pak RT jeung Pak RW ka surgana bakal pangheulana. Amin. Amin.
tarik atuh ngaminanana siga nu dendam. Pak RT jeung Pak RW ka surgana bakal pangheulana. Naon sababna? Sabab kiai ajengan ngaimaman di masjid, jamaah geus kumpul di masjid. Beres. Ngahotiban ustad, jamaah geus kumpul di masjid. Beres. Tapi Pak RT jeung Pak RW ukurilingan we unggal poe ngagigiring masyarakat supaya asup ka masjid. Pak RT jeung Pak RW kasurgana bakal pangheulana. Omo ayeuna acara saminggu acara di Desa Pangulah Baru. Kadenge ku aing sing kecewas aing lieur. Pak RT jeung Pak RW kasurgana bakal pangheulana. Amin. Tapi awas. Lamun RT jeung RW ngajedog wae. Mudah-mudahan Pak RT Pak RW sing soleh. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Cai datang. Nuhun, mudah-mudahan sing nikah deui. Coba alhamdulillah. Bapak-bapak anu di karopeah, mudah-mudahan sing dileungitkeun tina kasusah. Ibu-ibu anu ditariung, mudah-mudahan sing dileungitkeun tina kabingung. Mun ngaji kasinggung ulah gancang pundung, tapi nyuhunkeun pitulung kanu Maha Agung. Sing ridho lamun saroge hayangan sarung. Sarung. Puji anu maranti anu jadi panghias ati kagungan Allah Rabbul Izzati. Puji anu jadi panghias rasa kagungan Allah Azza wa Jalla. Kalayan takdir teu bisa dipukir, qadar teu bisa disinglar, manusia taya tangan pangawasa wungkul Allah anu maha wisesa. Belati ligarna ati campaka manggak dada di papagu sinar sang surya. Tadi rikat ini tuh tiheula cepat mangkat ucan datang kasih suhu hadir manu ayeuna alhamdulillah urang sadaya tiasa kumpul ngariung bongkok ngaronyok sareng bapak-bapak ibu-ibu anu daredok anu marontok anu marake anderno. Aya nu denok aya nu montok aya ngan sim kuring nitip ka istri nu denok nu montok ulah sok wani-wani make calana pondok bisi kaciri ngagendok siga batok. Kana toor mata kleklo, kana cangkeng mata incok, jeung sim kuring sok hayang ngarontok. Nah, aing dikeprokan si Gajapati. Tapi keur kieu mah alhamdulillah, alham. Sadayana ngarangge tiung alham. Ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK saragam. Oh, ibu pesida terus lalu lunas. Alham atos lunas. Alhamdulillah keur kieu mah alham rapi keur kieu mah da keur ngaji aing ge nyaho. Hiburan mah hari ngaji siga ninja, balik ngaji siga Tarsan. Mudah-mudahan ibu sing solihah, amin. Bapak ge sing soleh, amin ya Allah ya Rabbal. Dinararaga silaturahmi tolabul ilmi anu dikaitkeun kana peringatan milangkala Desa Pangulah Baru. Oke, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadaya dinararaga silaturahmi sing tiasa misin kabodohan anu aya dina diri supaya ngarti kana agami. Mudah-mudahan urang sing ridho Gusti. Amin ya Allah ya Rabbal.
Salawat sinareng salam muga taplimpah curahkeun ka juntunan Allah baginda Islam Nabi aya zaman musyrika alam anu tayyin Nabi sabada anjeunna sok sanajan dikaler di kidul loba nu ngaku rasul. Sok sanajan jaradi anu jadi nabi geus itu belawang sibota ka Allah Subhanahu wa taala ku abdi tertinggi baginda tercinta ya Ali habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Bekakantun ka para kulawargina para sahabat na tabiin tabiat dan tuntugi ka urang sadayana selaku umat anu selalu turun tumut patuh kana ajaran sanajan urang ketepang tepung sareng anjeunna ngan saukur cenah jeung beja leres. Tapi sok sanaos kitu mudah-mudahan urang ditepangkeun ke di akhirat amin. Ditepangkeun ke urang di alam mahsyar amin. Dina waktu keur bingung linglung susah gelisah resah payah urang ditepangkeun sareng anjeunna dituyung diturun ditemtu ditunggu disatu urang ditanya kana rahmat Allah kana bakti Allah kana ridho Allah urang dikirimkan kana surga Allah melalui syafaatul uzma anjeunna amin ya Allah ya rabbal bo aing mau nanya ke lalaki sabab aing geresep ke lalaki tak mau ditanya bo masih emut kene kasih kuring si kasep kasep bu kasep fitnah eta teh alhamdulillah ibu sadaya sim kuring tiasa silaturahmi pilih aya nu teu acan terang aya tos terang wios teu naroskeun oge dengan sim kuring Muhammad Sata Al-Baihaqi As-Saqafi Al-Jazair Al-Bantani Al-Tajwidi Al-Bantigi. Alhamdulillah taadus pinikmah sim kuring di Garut khusus umumna Indonesia disebat ki gelap serep. Naon pangna disebut gelap? Astagfirullah. Aing ngaji kadieu sajauh-jauh di Garut kan udah disebut hidup. Luasan ibu-ibu palurah kumaha ye? Aing hese ngundang aing palurah 2 bulan deui. Ngundangna oge itu ngadu disebut hideung. Lain hideung, urang bodas. Coba eta aya nu nyebut poek. Lain poek kurang caang. Puas ya puas. Aduh kadieu. Ya kieu ge pamajikan mah bodas. Nya aing geuneup pamajikan hideung ke anak aing kumaha. Ari kitu mah aing geuneup pamajikan bodas kan anak hejo caruna. Alhamdulillah. Mata sim kuring mah ibu sadaya yakin. Teu aya sejarah. Teu aya sejarah, aya hitam merah. Aya ge hitam. Putih mata sim kuring hitam insyaallah menang nu putih. Alhamdulillah. Ngan karuna nu putih menang. Mata rumah tangga sim kuring mah alhamdulillah. Ieu mata hadus kini mah lain sombong. Rumah tangga sim kuring mah rumah tangga surgawi. Naon sababna? Sabab sim kuring syukur boga pamajikan bodas, pamajikan sobar boga boga salaki nu kieu. Jadi syukur jeung sobar. Sok buka keterangan. Lamun jalma geus syukur jeung sobar ahli surga. Alhamdulillah. Kapungkur ibu sadaya nuju masantren babaturan karasep garantang ngan ieu nu leuwih kasep aseri sia teh sudah yang puas kai eta ibu sadaya di mana-mana aya santri anu anyar santri istri nu anyar komo geulis sok disaluratan sim kuring ge milu nyuratan. Aku ingin menaburkan benih-benih cinta. Wassalam asbai. Saha asbai teh aasat abai haki. Eta ibu pak nu garanteng nu kasep molotot
hari sia kegablek pikiran goreng patut hayang kanu geulis ari teh simkuring kudu aing teh boga pikiran ieu teh hitung-hitung memperbaiki keturunan eta akhirna nu geulis narima tah anu kieu alham mantap ketika ayeuna simkuring teu butuh kasep teu butuh ganteng nu kasep lewat nu ganteng lewat teu butuh kasep teu butuh ganteng tapi butuh teh payu jenang kasep ga itu payu akhirna ibu sadaya eta nu geulis hubungan jeung simkuring gila itu akhirna mah eta nu geulis kawin jeung batur aduh babaka ayakan leutik belak cabe diawurkeun wur wis sia mah ka artis bager bobogohan tileletik geus gede di kabatu geus aing geus doneng geuning benyana geulis lir bulan purnama jadi buah hati anak dedehna kabina-bina rumput aing dikobong alham coba eta kabogoh dikawin batur alhamdulillah sia mah hayang puas wae ka aing alhamdulillah simkuring tiasa silaturahmi wasilah syariat pangulemna Bapak Lurah hakikatna Allah Subhanahu wa taala simkuring tiasa patepang sareng wargi-wargi simkuring di dieu pangulah baru sebab kelahiran simkuring di dieu mudah-mudahan wasilah pertemuan orang sadaya silaturahmi orang sadaya sing dijadikeun ibadah anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sing ngajadikeun wasilah kenging rizki anu barokah panjang yuswa anu tiasa ibadah ibu hoyong panjang yuswa hoyong panjang yuswa bae batur geus eueuh aya keneh sorangan wae bae boga sawah sorangan boga kebon boga imah boga mobil sawah digarap dipanen dijual dibeli didahar jawab ibu bapak sadaya urang hayang panjang umur ngadua ternyata ngadua hayang panjang umur teh lain berarti umur urang ku Allah dipanjangkeun ditambahan tina 60 kana 70 sanes sabab umur mah geus ditentukeun ku Allah dihin pinasti anyar pinanggi dihin pinasti geus aya catatanana di Lauh Mahfuz anyar pinanggi ayeuna terjadina sabab umur geus ditentukeun dina lalakon 120 dinten atana nepi 4 sase dina lebet patuangan anu janten ibu itu umur geus ditentukeun termasuk rezeki jodoh pati bagja silaka geus ditentukeun terutama rezeki mantap urang ulah salempang dina masalah rezeki palurah mah ibu CS teh nya desa lempang acara saminggu bikin kang galoler RT oge kasarape yakin Pak Lurah mah
bakal aya rezekina. Naon sababna? Sabab urang berkorban yakin ku Allah bakal dihargaan. Amin ya Allah ya Rabbal. Termasuk rezeki. Kabeh kabagian rezeki. Anapun ari rezeki rek saeutik rek loba itu mah ibu sadaya geus aya kulak canggeum. Mantap urang ulah ningali kaboga batur. Komo ningali bobogaan batur mah. Dawaan Allah bismillahirrahmanirrahim. Nu nyebatkeun Allah sing laloba duitna. Tarik sia kana duit. Anu teu nyebatkeun Allah sing laloba kutuna. Ngeunaheun teu? Ngeunaheun teu? Piraku teu geunahon ieu geus dadeng kieu. Ieu ge baheula mah juara pertama MTQ pesertana sorangan. Nya datang ka panggung, udah datang nu saja mah. Juri nage teu datang. Matak nulis sorangan juara pertama. Hadiah nage nyieun sorangan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Aya nu kumarayap di alam dunia untuk tongo walang taga orang-orang gogodongan doga denolati luka ciri untuk kaciri kabege dirikian turuk tuk ayo diajak ke balik mandara can tahdor cenah setelan. Jadi sadayana ge diri sok ibu sadayana taruang leras ibu sok tuang naon tuang sang lamun urang Jakarta mah tuang lamun urang mah jelema urang banyak urang sangu aya beungit sangu jelema lamun tuangna tuang sangu asalna eta sangu tina beas ya aduh berenang tina piring. Ibu sok tuang na piring ulah hanya tuang na piring nyentle na piring kursi dina meja dina kursi dina sama tuang. Ibu tong boro-boro urang anu dewasa anu geus bisa usaha orok anu dilebet patuangan anu janten ibuna direjekian ku Allah leres buktina hirup bahkan barokah lahir anak tatangga dulur daratang aya nu mawa popokna aya nu mawa bajuna aya nu mawa sampingna aya nu mawa ranginang berusaha eta sabab budak mah can boga dosa ieu teh barokah lahir anak boga huntu barokah lahir anak. Kita mah kasembung ngajual bedog. Teu nyambung bedog. Umpat kana huntu. Eta si bapana sieun saingan. Mantap budak dibere hun. Sok ibu kadung murang kali umur 5 tahun can boga huntu sedih. Tapi lamun boga budak ibu sadaya umur 1 tahun jadi huntu bunga budak jadi huntu aneh urang diem budak jadi huntu berarti lamun boga budak 5 jara dihuntu kabeh
Pak budak jadi pejabat, jadi pengusaha, jadi kiai itu bunga. Budak jadi huntu. Ternyata ibu bapak sadaya urang ngadua ke Allah yang panjang umur, lain berarti ditambahan ku Allah umurna, tapi ternyata nu panjang umur masuk sanajan geus teu aya di alam dunia, sok sanajan geus maut, jenenganana selalu dikenang leres seperti para aulia Allah, para anbiya ribuan tahun ibu sadaya geus teu aya tapi selalu disebut-sebut. Tak ternyata hakikat kurang hayang panjang umur teh hoyong saeam sing termasuk kurang sadaya. Amin. Ngayakeun ieu acara wabil khusus palurah beserta seperangkat-perangkatnya, terutama urang sadaya nu ngumpul di dieu, mudah-mudahan kurang sadaya sing saeam. Leres. Naon sababna ibu? Sabab urang teh bakal mah lamun urang maot anu dibawa teh kan seukur amal saon? Amal soleh, amal urang. Maot mawa amal soleh engke lamun urang maot mawa amal soleh ke soleh maot mawa naon? Cek soleh teh Gusti, abdi mah teu nyandakna naon, amal abdi mah dicandak urang pangulah baru. Eta teh bangsat amal eta teh. Sabab aya nu kapalingan saha? Soleh. Ngeunah teu ngeunah. Soleh. Anggur nyaritakeun soleh ieu teh. Lain amal soleh, amal urang. Ibu, amal urang nu sae lamun ditampi ku Allah kacandak ibu. Nah. Yang itu deui ibu amal goreng ge lamun teu katobatan bakal kabawa. Mending ibu lamun amal hade kabawa. Sabab ibu dikubur teh poek sempit cakeung, poek sempit keung. Sok sareng. Poek sempit keung. Ibu kumaha ieu nya? Ibu kami ieu lah ngan kalaunan ieu gancang-gancang. Bener diajak aredan. Ibu ya dikubur teh poek sempit keung. Sok ibu mending lamun datang amal anu hade keur mah poek, keur mah keung, keur mah sempit. Torojol ibu sadaya datang amal hade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha anjeun kaula salat. Torojol deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha anjeun kaula puasa. Kaula sodako, kaula acara milang kalah. Akhirna ibu dikubur teh tadina poek caang sabab aya amal. Tadina sempit ngalegaan. Tadina keung loba nu baturan. Akhirna di jero kubur teh pesta. Itu gambaranana. Nya anu boga amal hade mah. Berpesta kitu ibu sadaya. Torojol aya mah lucu, leutik sorana ngirung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha anjeun? Kaula 5.000. 5.000 anu sok diasupkeun kana koropah. Bakal datang. Jadi we ibu rame itu gambaran bakal nikmat kubu. Tapi ibu sadaya ye lamun datangna amal anu goreng keur mah poek sempit keung torojol teh wah saha anjeun ulah sok api-api kaula nu sok dilakukeun
dikenalkeun di alam dunia ku anjeun. Nah saha anjeun teh? Kaula Bang Emo. Nah saruri siga nu masa ieu teh. Kumaha balurah? Dak doakeun nya anu mak naon ibu sadaya tah anu nyokot Bang Emo urang doakeun sing lalunas. Ulah nyarokot deui. Sing laloba duitna. Sing berkah rezekina. Naon sababna? Nulieureun kiai jeung ustad. Bicara ku ustad, ku kiai atuh ka ustad atuh mere nginjem. Mana wae sia kali. Barang nginjemkeun sia aing oge. Nah aing teu usah komo. Mending aing mah bisa memangkatan. Nunggu palurah yo. Tadi geus ngaWA. Insyaallah harap 5.000 mah. Nanti bakalan. Alhamdulillah. Tinggal udah CS, kasih CS. Tapi ibu sadaya insyaallah sim kuring mah ka dieu teh ibu sadaya neangan dulur. Udon bisa. Neangan dulur. Ah, lamun geus kapendakkeun dulur ke dulur bager mere doa. Astagfirullah. Dasar awewe. Mere doa, geus mere doa sim kuring ngaos ti dieu. Ibu kenging ilmu simpuring mulang kenging amal dasar kebutuh amplop ditong disunahkeun amplop maloba di warung sarebuah ini ada cek pamajikan mah ieu teh keur usaha ini ibu sadaya eta simpuring lamun ibu tos ngaos terkadang jam 1 bahkan subuh ayeuna leuwih dongkap teh enjing ka Bandung bios teh nyarios teh terus ka Majalengka lamun ibu dabu 1 ibu dongkap ka bumi eta kadumuran kalitan simkuringnya umur 6 tahun gak langsung ibu ngoreja bari mapakeun abah tatang bawa adus abah tatang bawa adus. Oh, abah datang bawa kardus. Tilu kardus teh. Udah di dia mah biasanya biasa. Kata ibu saya terkadang ibu saya duka panitia na pohon berenang datang semawa kardus. Cek pamajikan tastuin ya. Ngaji. Bering teu mau kardus panitia na pohon. Punten palurah eta mah lain heureuy. Daripada aing kudu pasea jeung pamajikan mending ribut jeung panitia. Nah, ibu sadaya. Eta ibu sadaya keur keung kitu ibu aya nu ngagerem torojo deui. Saha anjeun? Kaula pare anu dicokot di mitoha maneh tuh bebeja. Boro-boro ibu sadaya bebeja. Coba dibarengeunna urang. Bodi pandogan. Mudah-mudahan urang sing berkah amin. Urang sing diampura dosa amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Bacaan diteraskeun bila Anda sakit tenggorokan, bibir pecah-pecah, minum dulu. Bios ibu ngaleuweut bios. Aya cai naon ieu? Cai murah. Bukan dibuka ieu. Ieu we nya. Ieu naon ieu? Astagfirullah ka kiai teu sopan nyebut susu. Ka kiai mah kudu lemes.
naon gitu enggak kesopan orang dia enggak beli bade itu kenahan banyak padahal sim kuring matara wayah kieu ibu karena susu tara subuh biasana SGM susu gantung manis sains ya bo tadi ge aing moananya lalaki bo upami ngaleueutek kudah nyana nyunah ro ngangge panangan katu baca bis sakedik sakad bismillahirrahmanirrahim kami hoyong keneh bismillahirrahmanirrahim utamana 3 kali bismillahirrahmanirrahim upami hoyong ditambihan nikmat aoskeun alham pas ta eta teh contoh ngaleueut ro kumaha ari contoh tuang rasul rek nyontohan kumaha wadahareun atos itu atos ya ibu upami aya tamu disuguhan cai unggul eta teh sarua jeung citaki ih unggul sok ibu saroge ibu gerenya isuk-isuk cai kabeubeurang aso sore insyaallah ibu tengah penting dikiihan ku salaki ya acara ibu sadaya supaya ulah ngawur urang bulan judulna Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Bilangkala Desa Pangulah Baru ke-39. Bilangkala orang baca sadaya ada aja teh ngahaja ku panitia teh dijieun supaya dibaca. Urang kudu pinter-pinter mulang jasa ka batur. Ulah pinter-pinter ngadaharan jasa batur. Desa Pangulah Baru 27 Oktober 1984 27 Oktober 2020 Jumat 27 Oktober 2020 jam 18 waktu Indonesia kemudian selesai tempat halaman kantor Desa Pangulah Baru. Ayo hade pemimpina Bagja Rahayatna penceramahna aing kasepnya Kamu yang melalui kaset. Kayak kena denam kain. Orang temana orang bacanya kain kahiji peringatan Maulid Nabi kedua hade pemimpina Bagja Rahayatna. Hidup Pangulah Baru. Hidup Pangulah Baru. Hidup Pangulah Baru. Hidup Palurah Karnale. Hidup Palurah Karnale. Hidup. Kamu mau diajak perang berenang untuk Palestina. Orang dua akhirnya dulu orang di Palestina mudah-mudahan anu pupus si Sahid. Anu selamat si mulia. Amin ya Allah ya Rabbal. Singkari hidup. Ulah ieu mah mun diajak perang teh urang perang hayung. Tembak dong. Mati au. Jaga jembatan Cikampek. Oh, ibu simkuring tos ngaos ibu sadaya tuh di daerah kulon, ibu daerah Sasakseng. Ngalanggung kadinya ka jembatan. Eta ari polodot teh. Ari rupa awewe ari nyari bang. Mampir bang.
Tapi eta nu kitu ge ibu sadaya hayang ibu ngaroskeun. Ustad bade tumaros aya naon? Eta lamun dina Islam ngadangu dana sim kuring dina Islam lamun lalaki maot disebut almarhum. Lamun awewe almarhum mah ari abi naon? Almunium. Nah, almunium di kilo. Maka ibu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon sababna ibu sadaya urang sadaya kedah ingat ka Kangjeng Nabi ku peringatan sabab urang supaya cinta ka Kangjeng Nabi laras. Naon sababna urang kudu ingat ka Kangjeng Nabi sabab supaya urang leuwih iman ka Kangjeng Nabi. Naon sababna urang kudu ingat ka Kangjeng Nabi sabab urang supaya nuturkeun akhlak Kangjeng Nabi. Naon sababna urang kudu ingat ka Kangjeng Nabi supaya urang ke di akhirat menang syafaat Kangjeng Nabi. Leres. Nah, ibu nu kahiji pangna urang kudu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW urang sabab cinta ka Kangjeng Nabi. Leres. Ibu cinta ka Kangjeng Nabi, cinta ka caroge. Cinta mana ka Nabi jeung ka caroge? Bingung. Ibu cinta ka Nabi caroge bisi. Ibu cinta ka caroge engke kumaha di akhirat? Justru urang cinta ka caroge, cinta ka makhluk kudu dasari cinta ka Allah jeung Rasulna. Beres. Sebab tah nu sejati mah cinta ka Allah jeung Rasul. Cinta ka caroge mah ondo, cinta ka pamajikan ondo. So, aku cinta padamu sehidup semati, pret. Tempo salaki maot macori, ngan cai panona ngan sabelah. Sabelah na geus leret-leret. Waktu tahlil oge geus silih kicupan jeung tahlil. Sarua lalaki ge kitu. Sorry kue modus. Tapi ibu bapak sadaya teu panasaran lamun urang ninggalkeun suami, urang ninggalkeun bojo, lamun urang menang nikmat Allah Subhanahu wa taala keun baelah rek kawin deui mangga. Tapi urang menang nikmat di alam bar. Alhamdulillah. Mantap urang kudu cinta. Tah anu cinta sejati maka Allah jeung Rasul. Sabab ibu sadaya ya cinta teh kabagi tilu. Hiji aya cinta kareuna. Nu kadua aya cinta kapaksa. Nu katilu aya cinta seutuhna. Mana cinta kareuna parawan kawin ka aki-aki. Nyada beunghar aki-akina. Bahkan calon mitohana dijanjikeun rek dikamekahkeun. Namun anak maneh dikawin ku kuing teh maneh diunyohkeun. Akhirna parawan budak dikawinkeun ka aki-aki. Umroh henteu budak pejet. Aya cinta teh cinta kapaksa. Naon cinta kapaksa nu rumah tangga ditanya. Ojo, ari ojo betah jeung caroge ojo boro-boro. Nah, make boro-boro ari caroge ojo mah boboheun pisan ka ojo teh ari ojo mah teu pati boboh. Nah, make daek dikawin dipaksa. Ari anak sabaraha 8. Tanu katilu cinta seutuhna ayah taro kalama habibihi ala goerihi. Ciri cinta seutuhna sok milih caritaan anu dipika cintana daripada anu sejenna. Urang cinta ka Kangjeng Rasul sok sanajan urang tunduh, sok sanajan urang capek, komo Pak RT mah aya nu geus ngagoler, ieu demi cinta urang ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan teuing sapaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi
sok ibu lamun urang teu ngaos wayah kieu keur naon aya nu di pos aya anu keur kulem aya nu rajo TV aya nu silih keukepan lolobana tapi urang demi cinta ka Kangjeng Rasul mudah-mudahan cinta urang sing dibalas ku Kangjeng Rasul amin ya Allah ya rabbal alamin ladang cinta timbul iman tak urang ngalaksanakeun ieu ibu sadaya maulid nabi teh justru urang keur nguatkeun iman ternyata kebahagiaan teh ayeuna dina iman dawuhan Allah bismillahirrahmanirrahim qad aflahal mu'minun di mana-mana kodrat kana fi'il madi cek santri itu maknana litahqiq pasti baga saha al mu'minun jalma iman ternyata kunci kebahagiaan teh ayeuna dina iman ieu palurah jeung masyarakatna lamun teu aya iman moal daek pikiran moal jeung naon kabeak-beak duit maka danana dana talang tenang palurah masih keneh naon bunga tumbuh di tengah mudah-mudahan sing berkah amin ternyata kebahagiaan teh ayeuna dina iman sok sanajan loba jalma anu nyangka bahwa kebahagiaan teh ayeuna dina beunghar dina kakayaan cuma sangka sok sanajan loba jalma anu nyangka bahwa kebahagiaan teh ayeuna dina pangkat jeung jabatan cuma sangka sok sanajan loba jalma anu nyangka bahwa kebahagiaan teh ayeuna dina kapinteran cuma sangka loba jalma anu beunghar gara-gara iman gara-gara riweuh teu ari hayang ngaji-ngaji acan sibuk nguruskeun pakaya sama katungkul ku dunia lain ulah di dunia mangga kun kalibat dunia kana kata isu abadan tenan dunia kudu seperti rek hirup salawasna tapi ingat kun tolibal akhirah kana kata butuh godan lamun urang neangan akhirat kudu seperti urang rek maot isu sok ibu sadaya gaya iman na moal tenang sok sanajan bro di juru bro di pantau malaya di tengah imah lubak lidu kebon lobak teu kalep gedong sigrong pamajikan pinu ku korong mobil ngadango ngan hajakan nu boga ngompong coplok ka iman na moal tenang gaya iman mah sok sanajan unggah poe dahar bareng jeung hayam moal ngeunah ibu sok ribuan bareng hayam tapi sok sanajan kokoro nyoso mararat rosa lamun aya iman ibu sadaya bakal tenang kepira tuang oge unggah poe ngan saukur jeung goreng gurame nikmat ternyata ketenangan mah ayana dina hendak mending iman bari beunghar amin daripada akhir imanan mah naudzubillah amin maka katungkul ibu teh iman Yaman bidun ya husnadol qad qarahutulul aman walam yajal fi goflatin hatta dana minhul ajal jalma nu katungkul dunya hirupna asarek lila kana akhiratna sehingga datang ajalna ayo numpuk harta nimbung barang bere kanu butuh nyahar dese aya yatim ibu aya yatim di dia aya cik saurang ka dieu kaluhur ka dieu yatim ka dieu sok kaluhur anak yatim ka dieu kaluhur ulah kolot yatim ka dieu sok ka dieu anu geus bisa naon sok anu naon we sok anu geus sakola tah ya sok
Iya tim. Sok. Aya kursi tuh. Aya kursi. Mana kursina? Dia. Mana? Sok canda. Lah kudu Pak aing. Dale. Sangaran. Ayan tuh. Gede jalan. Aya kene. Sangaran Muhammad Jidanbar wawuh teh ka dieu. Ki gelap seretan Nah, ini kali tadi sia teh. Sangaran benerna ieu. panjang Teu bae lah siapa. Ayo lurah desa Pangloban saha. pada sakar nanti Ngaliwat ka dieu sia. Hayang duit teh. Hayang duit teh. kayak apa bere Ieu teh acara naon ieu teh? Ablik Akbar Naon teh akbar naon? dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad dan Maca gerhana atuh aing geus bisa macam. Naon ieu? Peringatan naon? Desa teh. Gelangkala Naon teh kala teh? ulang tahun Ulang tahun. Ulang tahun naon? ulang tahun desa Kasabaraha? 39 2009, 2008, 2009 Sik talar surat tabat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Terus hayang duit teh hayang diterek ku aing. Dia bisa digantian ku lurah. Dia digantian moal. Hari gantian lurah. Sok sing soleh. Ya Bapak teh. Bakal dari ini Di mana? tibakan jarak Hidup bakal diara. Hidup. Itu tuh menurutnya aing sih ya. Ibu bapak rahimakumullah. Naon sababna ibu sadaya urang kudu merhatikeun anak yatim. Bahkan ibu anak yatim mah dina zakat teh bagian. Kemeunang anak yatim dibere zakat. Naon sababna? Sabab anak yatim mah lain dibere zakat, tapi kudu diurus. Enggak boleh. Kudu diurus. Mudah-mudahan ieu palurahnya sing solid ke kapayuna bakal ngumpulkeun anak yatim di pasihan ku palurah aben. Barokah aben. Doakeun palurah sing berkah aben. Amin ya Allah ya Rabbal. Tadi ibu mana kosong malun min sodakotin. Mau adi kurangan. Can aya jelema anu bager balangsa. Leres. Can aya. Sok nu bager mah nu berehan mah. Eta ibu sadaya mantak dina acara ieu ibu sadaya tah urang kuatkeun iman sing peduli ibu sadaya tah kanu teu mam. Sabab tanpa kuat iman urang moal peduli. Bahkan ibu bapak sadaya gara-gara nilai-nilai pergeseran agama terkadang keimanan luntur. Diajak ku ustad ku kiai ngaji bicara doraka macam teh masing-masing ustad masing-masing doraka ge mau ustad cek saha aya kekuran mah sarua ustad di bawah aya banjir sarua imah ustad di kebanjiran
naik ustad lagi ke tengah kalapa make kolor wungkul sarungna ka bawah palit untung make kolor coba lamun teu make kolor ibar ka mana eta manuk eta aya teguran mah sarua sok ibu sadaya ya tsunami ibu ka kawasan Gusti Allah gunung betu ka kawasan Gusti Allah gempa ke kawasan Gusti Allah kapal murad ke kawasan Gusti Allah kapal Indonesia nusa murad kita kapal Jerman tembak Thor murad kapal Jepang tembak Thor murad kapal Indonesia tunggu ditembak kayak murad sorangan naon sababna di urang loba gempa loba naon bencana ibu sadaya memang eta ka kawasan Gusti Allah tapi aya nu ngundangna sah mengundang jalma-jalma nu sombong ngangkat berba besi 50 kilo kuat manggul kamuk 50 kilo kuat manggul pare 50 kilo kuat tapi tekuatan ngangkat leun baik teu mawana naon ngucapkeun Allahu Akbar maghrib 3 rakaat isya 4 rakaat subuh 2 rakaat lohor 4 rakaat asar loba nu teu kuateun itu anu ngondang kana bencana bedan ku ustad masing-masing aing jadi iya sabar emosi minum heula aduh duit aing ya kumaha lamun ustadna sarwana siap masing-masing lah baik maksiat masing-masing uring toat taul anjeun maksiat masing-masing tapi engke lamun paeh masing-masing mandi sorangan ngungkus sorangan ngubur sorangan da anger itu ka ustad aya istri datang ka ustad Pak Ustad itu caroge abdi dan air mulasara cek ustad caroge ibu nu masing-masing teh nya wartoskeun ka caroge ibu masing-masing mandi sorangan bungkus sorangan mending ibu lamun boga anak beunghar bari boga inisiatif geus lain mah bapak nu ngurus mayitna taekeun ka mobil narik bawa ka mana setim aya mayit di setim digosok ku kanebo beres make kit supaya heran asupkeun ka showroom kredit mayit sekalian kadang ibu sadaya masing-masing kaya masing-masing di alam dunia mah naon sababna mentak mudah-mudahan desa Pangula Baru jadi desa madani hidup Pangula Baru jadi desa anu baldatun tayyibatun walaupun gofur amin milang kala teh milang dikala mudah-mudahan para pemimpin Pangula Baru generasina sing seperti Pak Haji Sahman Pak Lurah Wirya terair paluran nama karnalin sarjana berkah amin ya Allah ya Rabbal amin sabab ibu sadaya kesenangan mah berkurang kene nyaeta dieusian ku iman ka Allah jeung roh loba gara-gara loba jalma anu kaya iman pergeseran nilai-nilai agama di mana-mana dibere bingung jeung susah lain kala kadeukeut kana boga bingung jeung susah Allah Subhanahu wa taala kala ka amprag-ampragan yang anu pinter bari teu ngarti kana agama curhat nyebut kage mama kumaha tuh abdi teh ieu teh usaha teh tani timbul daki dagang timbul hutang teh semprek dicak semprek korosak kebut geduk lapuk kakak dia kenteng katinyang taraje usaha di darat di soledad usaha di cai di gejebur mau kayak kucekak ngulau ka banjiran datang ka imah loba nu nagih lengkap sudah penderitaanmu kumaha tuh mama kumaha eta cek mama teh nu teu ngarti kana agama teh kela urang ditinggali dina kaca lopian oh. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 1
anjan teh usaha teh kieu lain kitu lain ieu salah kitu salah ngadon tik 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 berat barbar tik tik ternyata aya kesalahan naon kesalahan salah panto 5 pindahkeun ka ulah yang hareup ngidul panto teh pindahkeun ka taler keur mah susah sih pindahkeun panto tapi lamun lemah iman lemah akidah lemah tauhid bakal nurut kumama dibere bahan menyan 7 rupa, rujak 7 rupa, kopi 7 rupa, kopi pahit, kopi manis, kopi ginseng, kopi luwak, kopi ABC, kopi budai. Rujak kelapa, rujak gedang, rujak leho. Cik, kira-kira lamun dibere nu kitu ngaduana bakal kieu moal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bakal kitu moal. Pul kukus kasang maung sang Batara Nagasaki mbah nu ngageueuh di tangkal kai monyet mbah nu ngageueuh di hulu cai keuyeuh tiling timpak bapak sia beuki numpak aco jalma nu lemah tauhid sok ayal-ayalan di mana bingung di mana susah jaga raya naudzubillah men dak untuk acara ieu murid nabi mudah-mudahan urang sing ningkat iman sing jadi siapa nu kadua hade pemimpina bagja rahayatna 2 berarti lamun hade pemimpin pasti makmur rakyatna bagja hayang bagja rakyat pemimpin kudu naon hade hayang hade dewe pemimpin insyaallah rakyatna urut-urut jempol curug jajangkung jariji cinggir sok sareng curug jajangkung jariji jari jempol ulama curug pamarentah jajangkung pemuda jariji nu beunghar siapa sok make naon cinggir rakyat lamun nu 5 ieu bersatu contoh ieu jempol curug jajangkung jariji cinggir terus aya sangu bersatu di cana kulima bakal kacana tapi lamun pa aing cek curug teh ku aing weh bagi moal mantap mudah-mudahan ieu masyarakat pemerintah pangulah baru sing bersatu amin bersatu amin bersatu amin hidup pangulah baru hidup Pak Lurah Karnali hidup Pak RT Nubus Lesur amin ya Allah ya Rabbal alhamdulillah aing geus 2 jam ya 2 jam mungkin sajam 5 juta terus kan ieu terus aya nu tanggung jawab gene aya terakhir ibu sadaya mudah-mudahan ku diayakeunana ieu acara urang sadaya khusus anu hadir umumna
Desa Pangulah Baru, masyarakat Desa Pangulah Baru sing ngajadenkeun jalmi-jalmi anu berbakti kana agama, taat kana negara, sehingga jadi jalmi-jalmi anu sahsiah thayyibah, ngajadikeun Korea thayyibah, baldatun thayyibah, warabun ghafur, menang panghampura Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asraqal badru alaina, fahtafat bi nikmaro aina qatu ya wajah sururi. Allah ya Nabi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, salli alaihi. Alhamdulillah sanes kirang sono nama nagaku ngan simpuring teh dari ngali ibu ge bapaknya tes semua bapak RT mah bisa minggu simpuring ge kedah laleson insyaallah enjing simpuring dugi ka Garut subuh jam 8 kedah ngaos di Ujung Berung di Bandung, teras Sungina di Bogor, endingna deui ka Majalengka, teras ka Pamengpeuk di Garut keneh ka Tasik. Piduananya mudah-mudahan sing jadi nu ngulem. Ini ari udah ngodang aing rek naon aprak-aprak. Mudah-mudahan sing berkah sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir buah jeruk, buah delima, buah semangka, buah apel, itulah buah-buahan yang berbiji. Lu aing amplop. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina wa kulli sahabat Rasulullah ya ajmain amin wa ya amin. Bismillah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhihi syawatani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'ubliq wal hatim lima sabaq basyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. Salatan tabtahu lana biha babar ridha wa taysir wa tubliqa biha babashir wa tashir wa taqulana biha waliya wa nasira. Anta waliyuna nikmal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aqabika aman siwa. Allahumma lakal hamdu wa bikal faraju bikal mustaqab bikal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana wali jami auladina wa talamidina wa talamidatina waj'alna minal ulama'il abilin imamal muttaqina sholihin ta'iina lillah wa rasulillah. Allahumma rfa darajatina wa tawil amarana fi ibadatik wa hasin ahlaqana wa wasi arjaqana wa habila wa tabari adawatan min bani adam. Allahumma ja'alna sholihan wa auladina sholihan wa zawjatina sholihan
wa jarina sholihan wa ahli hadal qaryati desa Pangulah Baru sholihan binuri hidayatika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah al-Fatihah. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.